Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Salaki ekor pusing, pamajikan ulah rungsing. Mukakan utang jang samping, nebongkan bujal jeng pingping. Namun salaki hayang nyandung, wayah nafku dudu dukung. Ulah diambung-ambung dan ngoraker melendung. Haba. Duh Gusti, kieu meureun nu ngaranna hirup sorangan mah. Nyeseuh sorangan. Engke tos nyeseuh ngejo ku sorangan. Asak dicatut ku sorangan. Nimbak peuting. Ini ge sorangan doh, Gusti isi jodoh ka meuni deh. Malangsa nama lah. Namun dicaritakeun mah syurik aing mah geus keukeus syurik. Untung ukur hate aing bae nu nyaho Gusti. Tinggal ngopi ah. Cai aing nonton. Paeh deui wae. Iya kopinya pamuluna ngeunah meureun bari musikan bari ngopi deh. Aduh tutungeun ieu mah. Ngopi. Ini geus panas kopi kali hiji. Cenah ami ngeunah di 7 kali hiji 2 3 4 5 6 7 8 lah embok. Kita bagian ada musik. Bangkawarah laguna ieu deh lah aing mah. Terpuguh. Kela aing jan. Nah, iya ya Allah. Aduh, nikmat teuing bari ngopi. Rel? Farel? Farel? Saha? La ilaha illallah ngaganggu bae, careuh. Yo Rel. Yo. Yok aya naon deh? Kawilang eta budak ka dieu. Ela. Nanti. Kenyang kopi. Hah? Kopi? Sekalian Rel 2. Boro-boro 2 aing tinggal hiji, geus joinan. Sia mau ngalahin ka dieu. Kitu bae. Geus lah, kunaon kumaha rezeki sia sakitu. Gian buka Gian. Gian. Ya. Mas Nandi. Ke ujung. Masnya kopi cacreuh. Deh, enak kadi. Enaeun kasep kawilang sia ka dieu. Aing bunak nemen di imah baturan. Kalau tadi asup kopi. Yo. Alhamdulillah ya Allah, meskipun hidup di desa, kuring mah bersyukur nemen. Tentrem ayem, adem, tepos di kota. Sawah harus dijadikan gedung-gedung tinggi, perusahaan, kebun harus dijadikan mall-mall, tempat wisata. Jole di desa mah, melak jagung jadi, melak tangkal burung jadi, melak suuk oge jadi, melak tangkal cau jadi, tangkal kalapa jaradi, pokoknya mah sarawa jaradi di desa mah melak naon ge. Alhamdulillah ya Allah, nikmatmu mesti diberikan ke abdi. Yo kopina tah kuaing aing dari hijina kirokona tah bisi sia dari imah sia baturan ini deh. Tumben sia ka dieu
jika bangetna celetuk gitu jika nu boga kapuyeung Ketularan sia. goblok disangka aing penyakit tah lain. Jadi kieu re. Oh gitu. Aman. Oh acan. Jadi sok. kieu ya. Oh gitu. Tak gitu. Kancan cari cacan naon dipotong deui. Sia sih itu temen aku dari baca gelaweng goblok. Serius bet. Ya kieu ya. Oh gitu. Tak gitu. Buat tutup aing carita tidak tadi potong di bae. Atuh geus. Geus ana mah kieu ngopi ngarokok tah sok tah. Ngopi aing. Oh, sok lo bunek-bunek teuing hirup mah aing bunek pokoknya siapa ge bunek. Aing ngasang selawas teu ulin barang si Unen. Aing harua pugu, saya teh sibuk bae pugu, dunya bae digugulu ka sawah. Bieu. Geus kieu bae. Lamun urang yang kumpulin deh. Geus pasti jam saking mah si Unen di sawah. Geus aing ke sawah lah. Bari nyatakeun urang isuk bebelecak di mah aing. Oke, sudah bae. Oke. Aduh, geus, atuh siap pulang. Aing teh neueuh ka si Unen, bari setor. Setor naon deui? Depan ujur goblok itu kos kitu boga setoran. Hayang dobol setan. Goblok da ngeusin naon? Geus teh kuat, geus balik balik. Aing pulang ah. Aduh. Oh, ayo, ada yo. Iya, aduh, aing kerap aduh. Goblok. Careung nya pulang. Jika nama si Unen di sawah ya. Sudah, aing ka sawah lah, bari ngising, bari isuk. Ngabejaan ek babelecek. Aduh. Wah, balik deh. Ih, aing baru inget wah. Kudu bae, ya Allah. Iya, mana buka WC mah kudu bae nyelapan muka minta kapicirit. Aduh. Bang Farel ke mana? Tanya teman. Mang Farel bade ka mana tah? Aing kayak kasihan, Nen. Naon? Isuk teh babelecek di maing. Hampurana bae Mang Farel. Teu bisa isuk mah da Unen bade ngemis. Geus lah ngobrol nanya aing beuteung pugu ah. Kamu gerah jeung ngarokok mah. Aduh. Mang Farel sesuai teng ditungguana. Geus burit yo hayang pulang. Geus tinggalkeun bae pulang. Paling aya butuh mah isuk ka imah ieu. Lega anjing. Duh. Goblok kita budak kami deh. Suruh nungguan aing kalasan merah.
Udah soal ongkos ya, balik lah. Assalamualaikum. Neng. Neng. Salam. Ayo Bang Farid. Kieu Neng, namanya kan mata bebelecak di mah. Jadi tuh Kan kemarin geus ngomong ke di sawah teh bisa daerah ngemis. Bisa. Berangan lumayan ganjok sore mah gubenangan meureun. Maju gian ayo pae dicareun. Cenah. Pukul nemen gian. Maju. sibuk Silakan banget. Rel. Nang ngegame Rel. Kumaha. Aing geus kayak masih unen. Oh. Tapi dewekna saya teh bisa. Male. Ya daki. Kunaon teh ini teh bisa. Saya ngomong nama erek ngemis. Gracia. Sama. Ilo ke kabener ngomong. Bakawara. Ngomongnya erek ngemis. Terus saya pikir-pikir. Gua aing bingung. Apa kurang gitu kan bae. Katakan. Boleh eta aing cek penasaran juga nama eta ladang ngemis eta bisa kabel di tanah kabel di sagalana terus sia lamun ieu mah urang tutup kayu cek penasaran sia kenaeun We ngintip. oh aing pohon kan jalan unen Kenyang. berarti pagalana unggal Gini itu eh. Kela. Entas ya malah. Ini si Unen arana kalama aheng. Kan euy mah deui di ditu. Oh, kan eta ka sawahna, sigana mah si eta ngitung di sawahna. Maleuh bet. Asa teu percaya yang madaki. Enggeus anu urang ka ditu bayu. Ayo, Mau hujan. jangan di aduh. Ayo udah buru sakit. Aduh. Birit euy. Mudah-mudahan kemaya mun aya nu lewat ka dieu teh lagu. Kudu bantuin.
Alhamdulillah, anjog. Allah. Itu tidak Tuhan dan pagar hujan. Unain, keluar sia. Saha? Goblok, gorenganen sia di dia ngitung duitnya. Lain. Maksudnya kumaha Mang Parel? Gak, cicing sia orang ngomong, rupes teman. Yo. Nah, ya kan, sia tak percaya ke aing. Si iya gorengannya berating tah jelas sia yo kebon. Ieu kebon sabrang lega kos kieu jeung taneuh nu dilandek eta ladang ngem. Ya Allah nen, aing teu percaya kasih dihareup mah kalakuan hade, di tukangan aing malah kitu kalakuan ya Allah. Mau baturan gitu ujur. Kamarane. Maksudnya gitu kumaha? Enggak, cicing sia. Sawah mah kutani boga sawah di lande, boga sawah di ladang ngemis. Heuh, eta jadi permasalahan aing selama ieu sagoreng-gorengna aing moal ngamis dapat tuh careup. Ya dengekeun heula. Tadina hadis kitu. Heuh, aing mah teu percaya geus ngomong udah hadis. Aing gen nyaho hadis itu tentang ngemis. Hadis ngemis teh aya hadisna. Aing selama jadi santri kodok aing ngadenge hadis masalah ngemis. Aing tadi di ujung wetan ke ujung kulon nunturkeun sia. Hartosanya urang diajak kaliwet namanya Nyangka kasih yakinen gitu-gitu ujul. kama diajak ngaliwet ku aing sia kan wegah cenek ngemis. Gorengane ladang ieu kebon sabrang nu sakitu hektaran. Ladang kitu jeung sawah di landeuh teh nen ya Allah. Sagoreng-gorengna aing parel teu hayang aing ngemis. Maksudna kumaha tidak tadi nunturkeun urang ti kulon nyampe ka wetan, ti wetan nyampe ka kulon, terus masalah boga sawah. Enggak, cici enggak usah ngabela diri aing mah. Sok coba kumaha. Yo. Aing tidak tadi nunturkeun sia ka imah, ka imah hiji, ka imah dua. Ternyata sia ngemis gitu. Maksudna ngemis kumaha? Tah, tadi ngasih parel aing nyoti si parel. Jelaskeun anak maksudna nyangka kasih Atuh sia maksudna naon ngemis teh? Gini aing nyelekeun sia ti imah landeuh. Kikituan we ka imah nyokot kande mawa kande kumaha atuh maksudna eta? Kunen mah eta ka imah hiji, ka imah dua, ka imah tilu eta lain cenah. Ngemis mementa ieu. Ya terus naon maksudna eta? Intina erek nginjem bedog. Ka imah hiji, ka imah dua, Tuh, ka aing imah percaya. tilu. Atau ka imah kaopat, kakara diinjeman. Teu percaya aing mah masih bisa ciri getih gen. Meni buktina. Oke, aya buktina ge Mang Parel. Teu nyaho mah ye nakande jeulekeun. Nyangkanya. Yakin. Dia urukeun ku aing ditangkali Ah, tah. buka heula sameme ngomong Jalakan, seperti bos yo. itu. Aing udah nyeuleuh geus muak aing yeuna ge. Heula eta sina naon? Geus percaya teh aja eta kurang bukti. Udah siap. Hari Bangsat. batur ngomong Kan sia ku aing disuruh diturukeun. Aing Yo, udah ayeuna. dengekeun, Berarti pertamana temen dengekeun. Kamari keur Mang Parel ka sawah ngomong teh bisa erek ngemis sotai ge, ngemis puasa. Cara ngemis mementa ieu. Dadina hadisna ge aya eta anu artina berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku suka bila amalanku dihadapkan sedangkan aku lagi berpuasa. HR Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Hari Mang Parel jeung Yoyon teu percaya tanyakeun ka Pak Ustad, Pak Kiai sok beraeuh Pak Kiai di desa urang. Oh, gitu, Nen. Berarti aing salah sangka kasihan, Nen. Aing bergelombang ieu amarah aing gara-gara sia ya tadi nama bangset teman si Anak iyalah cicing. Ini kan aingkeun. Si Adeyo ulah jadi tereh ka provokator. goblok. Provokator meureun. Lain provokasi cara. Provokasi gitu. Oh, Atuh, provokasi. Eta maksudna euy eta ulah seperti eta tah. Ngara zaman manusia, Nen. Aing tuh tadi aing tiladen nutupkeun sia, cai si budak ngemis tah. Cai aing makanan geus udon ka sia. Aing minta hampuran, Nen. Oh.
Geus di Hampura da kieu Mang Parel, urang boga sawah di dieu, boga sawah di Lande. Eta kabeh lain ladang ngemis mementa ieu ka batur, ieu mah ladang puasa Senin, Kemis, ibadah nu sejenna. Jadi lain cenah uneun teh mementa ka batur, da hayang boga nu kieu henteu. Itu palias teh ngogah kudu pas kitu mah barokah. Itu henteu barokah. Agama intinya berarti jadi jalma mah ulah saling suudzon. Bener tah. Kan terkadang lihat dari cover gitu ya. Arincan nyaho anu pasti anu bener-benerna mau semua masalah ulah sekali-kali mere kepastian seperti itu. Nah, tadi Yoyo jadi pelajaran jeung Yoyo jeung Parel. Hari aing mah zamanna bebas. Siap, siap atusan ngomong tutup. Geus ari kitu mah geus ulah ribut geus parulang. Oke, Nen, aing minta pulang. Geus cing di Hampura kemudian dia. Oke, bye. Salaman heula. Bangunan Hampuranya, Nen. Ya, Oke, Nen, aing bye, Nen. jadikan pelajaran. Heuh, kumaha nih? Jelas. Taruh Oke, ya. lanjutkeun deui. Aduh. Rahasia bangsat. Ayo. Mi badai minjem bedog. Oh, di tema bedog badai ka sawah. Ya. Titi, sore kadekan deui. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Ingen mah. Sewot kumaha sih kan hitung duit tadi di dia. Aya adan. Sana kumaha sok. Ulah percaya deh kasih Kunen. Oh, Ya, geus kieu bae ye. Hadisna dengekeun. Dari radhiyallahu anhu. Ngerti tante? Ngerti aing. Deui aing nyawati si Bubun. Dari Abu Hurairah anhu radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayarodul amalu wailul isnaini wal homisi." Hop. Sino nggak curi atuh? Iman nang menta ka Gusti Allah, ngemis menta ka Gusti Allah supaya boga sawah. Biar nggak gawe tinanaeun ge, duit nama yang Saya penting tadi kerja sih halal. ngemisna ari aing teh puasa Senin Kemis gini kali dia sih. Kisah sia ari aing teh puasa Senin Kemis ulah cenah langsung. Aduh. Halo guys. Bang Didi biasa ya, halo guys mah. Yo, Halo guys. Asruk-asrukan ka sawah. Kasorot ieu lampuna. Eta memek-memek kan aja dong nama duh. Ih, jadi paruman di memek-memekan ah. Ih. Didi tika pencet. Weh, kemarin euy. Meuni sauna eueuh. Yaro. Buat asruk-asrukan ki si kumaha. Kasasar, Mang. Kasasar. Ini mah ka makam moal. Astagfirullahaladzim. Ah, Kumaha cenah ieu, Mang Nen. jalan-jalan. Tadi bener di dia. Ah, ngeprank ieu. Sutradarana. Kumaha ieu? Sama deket ngomong. Ah, Kita turun ke atas turun. tur. Kasasar itu make Google itu. Google Map. Kenin kopi. Kade panas. Ngujud teuing. Kelak. Satik deui. Ah tengah di di. Erek wae dikujar. Artis. Tuh kela bet. Maleunakeun asina ge kos karyo. bisa dibuat-buat. Artis rekoso. Rekoso, babalepot. Ya demi naonnya, demi aya suprek yo. Korban GPS ya jigana. Kan masalah jalan deh. Digaji seberapa, Mang? Nyaho Boro-boro ya. Harunya wungkul. Ang gede, oda ding. Udah dimangoleh tain. Oda ding mangoleh. Ya Allah ampun Gusti. Ya aduh malah daki kos ieu. Ya.
yang penting sebeuh lah. Ini Pokokna mah ngadading.